Hayang pada angkat ka mana eta meni sagala dipake teh udah. Jalan-jalan kan. Oh, kapalih mana? Mama rek angkat ka mana? Pan pade milari hawa. Paingam dang dos ika. Pan niron model ayeuna. Kumaha mun kadaerahan Bapak Lurah Cirahayu. Ah kakak mah sok cawada. Kakak sakadar ngelingan ulah ingkar Ieu geraya kapribadi. ka ieu. Kumaha aya? Mun maksud kakak ngomean Tepisan-pisan eta apana geuning suci. sasalampahan. Aslina jujur. Kabatur mere didikan sorangan sok mirucan. Tiga nya kakak teh da mirucaan. Danya geuning Dumeh kakak sok ngelingan sok bari ambak geuningan. sangkan teu kamalinaan apana suci ingkarti kapribadian kakak jadi jama Nya ieu masur. kakak mah hanteu jujur. Eta mah sangkaan batur. Lahnya geuning tak kabur. Nyawa teh kudu kaharti Bapak RT Odei. Danya sok nganyeng-nganyeng nyeri. Kakak perlu menta bukti naon anu Iya, jadi geraya ka, iya. ati. Geuning kakak hamburi. Alah usum paceklik. Jalan-jalan geuningan sok siang wengi. Aslina Milari istri jengki. Bojo mah diluli-luli. ae mamah teh dapet nyarekan. Sanes nyarekan Eta ngelingan-ngelingan. dituntungan geuningan da timburuan. Bakat cinta. Hirup perlu ku hiburan mamah gagal mopohokeun kasulitan kakak sohor ahli seni. Mun jujur abdi kataji. Kakak mah loba nu muji. Kakak mah jalir janji. Eta mah sangkaan unggul Bapak Lurah manis. Danya sok hante-hante jujur. Belaan kakak murudul narah kakak lebih Ieu ye geraka ieu. kumaha. Mun takabur nia mah teu kapita. Alah naon norek pake sombong teh mah. Dilatih seni Aslina suara. gak penting ngalatih we. Ngarah diri menang modal. Ya. Jadi catur malarea. Murupul ngandung tujuan Ari apana kitu. suci ngalatihkeun geuningan dalalaguan bejanu tanpa alasan eta mah keur panuduhan. Abdi sakadar dang dosa. Tapi ingkar kapribadian Nah naon atuh nyata nangka. pan eta
numunang Eta mah ngindung kajaman tapi mawa dakarujadan ah kakak mah sok cawadan nyarek kana kamajuan Tah kahade ka panasuci ulah sok